Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri jawadin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji rejeng syukur urang suguhkeun lamun dipayun ka Allah Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah berkat takdir di anjeunna ditambahan kurasa tanggung jawab dari kalayan hayat cager ibu-ibu, bapak-bapak, ahli pengawasan di desa Cisarua. Alhamdulillah hadir di acara sasihan desa. Sholawat salam tetap urang diharap mugia salaminna dilimpah curahkeun ka panutan urang samudayana buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan panuhun simkuring minimal ka pengatur waktu penata acara anu parantos najan waktos ka disimkuring kepala desa anu anyar kanggo ngabikeun sambutan dina ieu kesempatan. Lawas hormat simkuring kasanggakeun ka batur gawe simkuring hiji jajaran istrina kepala desa dalam rumah tangga kemasyarakatan, jajaran tokoh agama dimulai pucuk pimpinan NU desa berikut para ketua DKM sareng para aktivis anu sok berkiprah dina widang kamajengan keagamaan. Mun hapunten moal diwiji-wiji paetung sadayana kudu simkuring dihormat. Batur gawe simkuring sadidinten di desa baik lembaga LPM, BPD berikut perangkat simkuring anu sami rawuh hadir, anu sami insyaallah kudu simkuring dihormat. Oge ka ibu-ibu, bapak-bapak ahli pangawasan sadaya anu turut manut jeung siap ngalaksanakeun kewajiban urang dina raraga ngalebet ilmu agama wabil khusus jeung nambahan wawasan kanagaraan di antarana anu sami kudu dihormat. Insyaallah sambutan saladasna moal panjang lebar abdi izin ku Pak Enku bagi hal anu contoh izin ku Pak Enku kelami cumariosna tada tapi tiasa kartos ibu para bapak samudayana. Secara sambutan akan ada dukungan disumpuri sebagai pemerintahan desa Cisarua mun Pak NU akan ada jajaran tokoh agama di widang rumah tangga desa dianggap sebagai nyonya tadi panten atos kakuting para ibu para bapak samudayana tinu janten inu pantennya kewasiat-wasiatan panten simkuring kapasitas sebagai kepala desa yang baru. Misalnya Pak Boy bang kepala desa yang baru, fokus dubur, bosan nunggu Pak Boy teh. Nyebut Pak kepala desa yang baru, ayah paribasa tak kenal maka tak sayang. Setelah ku sayang ternyata ku yang ditinggal, itu baru datain namanya. Simkuring sebagai kepala desa baru sejak kenal ke diri. Margi simkuring jantan kepala desa tuh akhirnya aku nembe 25 dinten. Bapak lulus pihak abi itu supaya kulimu 140 jadi guru, nah menyebut anyar gitu. Jabatan abi bu CF 25 Desember 2025. Jabatan abi nu enggal per hiji Januari 2026 jadi abi jadi guru teh nembe 25 dinten dugi ka ayeuna. Lama gitu-gitu amat Pak Kuwu bagi diperjelas sabab lain koki lain masakan
lain nu masak lain jadi sadahareunana jeung teu mustahil lain kabijakanana mun kamari 40 salila periode nu ayeuna 6 tahun ukur hitungan ngumpul sok wang lele ladang pangwangunan geus nepi ka lebah agamana wabil khusus perhatian pamarentah desa anu ditiir ku aturan ti belah ukur nepi ka salbah kitu. Tadi sekilas simkuring ceurik batin mah Pak MU laporan keuangan dan kegiatan projaban di desa da simkuring mah teu hadir. Ning teu hadir nya era ku Paku hari ini teu hadir. Wakilan sambutan diwakilan ku Pak MU. Paku alasan menuju kirang sehat ya saumur. Padahal nyata punten abdi ngabeberkeun abdi mung miharep doa ti para ibu para bapak samudaya. Nah, kenging solusi yang terbaik ulah sehingga Pak Haji Irin abdi sasi payung cios dioperasi mudah-mudahan. Naon atuh panyakitna Pak Kumu ulah nyebut heulaanan kada cek dokter untung masih kecil berarti bakal gedean. Janten dina sisi hati abdi aya batu sasenti langkung saalit anu mun karaos kadang-kadang badang jeung Pak Ebu rek isuk rek ka acara bulanan para kiai muda isukna teh hadir da Paku pentingna karasa jadi sampai alasan ukur hilang raos teh atau nabi teu sehat teh alhamdulillah teu aya panyarang tinu janten bojo mah di istri di janten istri mah di bumi. Paku ni Paku sampai ngaluarkeun kongkorong teh kitu nu anyar teh pangkatna ya. Da bolongan ayeuna mah punten jang sani mun dina acara muludan ge ada ikatan remaja masjid make baju ejongan ulah juga nu polsus jang sani mun bisa mah. Jadi disangka polsus ku abdi teh awalna mah kitu. Ajadan pake mah guyona lah guyona. Kembali Pak Emu hatur nuhun tadi aya laporan Rojaban habis 2,7 miliar sumbangan di desa 1,50 miliar tilu ibu 3 miliar aya saldo 5 miliar 500 juta, 5 hatur nuhun Pak Ibu ini isukan mudah janten 20 miliar aduh bener berarti gak unggul dan kubu ngobrol kita di si aya wartawan oh berarti bener bulana akan api Rojaban di desa Cisarua miliaran biaya lagi bu supados dengan golongan waktos kaitanana dengan umum baru abdi mau nyontokeun kanu hal-hal kebilah abdi nalika jadi kepala desa anu kamari ceuk tokoh walahir asa betah lamun paragi mustami di tiungan asa betah lamun panggung teh rada pantes ulang tika rek Rojaban rek muludan rek bulanan ngawa awi gitu kan soalnya kadanya akhirna anger mustami yang ahli anu peduli di dusun atau di lingkungan walahir tapi aya pertimbangan pemerintah mangrupa samara samara mah pensin teh karena lamun daging mah 1 kilo pensinna mah 1 kilo paling pensinna 10 tapi hal nu nyata ayeuna panggung geus berkeramik ieu tos ieu nya malah di lama ya tihangan ceuk abdi kade pagolongan jaja bisa ya budak kudu cipicina tidagor digana beun sieun bisa tidagor dituar tungtungna tapi itu jangan roboh gitu rek kabelah katuh bu abdi Pak MU mun ieu geus ieu itu arek kitu itunya padahal baheula senina tapi badan tentukan dengan cucuk sing tiga nuku dengan dijenak tina kai ayeuna mah singkul bajringan potongan bae model kieu ge gitu amin teu kurinyung airas kana tahun ayeuna bentar ibu sing eces nya sareng bapak aturan sakedengeun kuwuna anyar 2 tahun anyar teh 2 tahun ada dipasihan kesempatan gitu nah kemung saeur geuning mah duka cacat 6 tahun ngan sagede kitu padahal dibere duit gede gede dabung nama miliarnya
ngambil cilik tadi itu kadieu jeung aturan dan geuning aturan di dana desa kemenang kana masjid kemenang kana akhirna teknis seperti contoh punten abdi hayang pasantren di Cisarua maju loba muridna loba santrina kalayan hade unsur siswa satak ge bari masantren tapi geuning ongkos pemerintah teh setuju tapi sakali hayang nyin pondok pesantren istri ge di negara teu aya da teu meunang ku haji momoh teu meunang akhirna neh merekan we bale serbaguna kedusunan Cisarua keun we dan lain jabat pintu ieu teh mah sanajan ibu-ibu anu ngawung santri eta perkara sah ngandep ukur teori bumbu tama kubu digebuk ku aturan da teu meunang kana dipikeun seperti ieu mana pugusit aya pugusit teh ceuk beja ieu teh aya biayana mah KMU ngan sa diterapkeun mun pugusit itu judul nama ngomean jalan yang kasinan setra geuning jadi nu kieu haji anu meunang dukungan ti masyarakat mah daripada minimal orang lahir mayar kenceleng kurulanan di penta kerajaban di penta bari aya koropak masjid desa kudu mengidei kieu kabagian 10.000 ewang teu kurang duit RT aing teh BRT mah meunang aya di penta moal bae kan kitu meureunnya sebab ibu-ibu kembali ka tadi cacat duit miliaran geus umur sagede kieu bayangkeun Bu nu ayeuna ku di mana wae sa Indonesia ngan rek diderek 60% tina dana desa padahal urang nyana Cisarua tos direncanakeun jadi ngomong jangan pondok pesantren sekian jangan anu sekian ternyata dijumlahkeun 1 miliar bakal seueur ayeuna mung bade dipasihan 300 juta sing kira-kira rek kumaha mali dina medsos terus tinggal roak ibu kader anu biasa teu sejabu guru ngan ku bisa seuri ku di bensinan ge sagede 20.000 neng sabulan teh sabaraha ayeuna eueuh jang mayarna ieu rek kumaha mun teu apal lalakon mun kusimkuring teu dijelaskeun entong ka kuwu entong ka bupati jeung ka presiden mantap aya naliungan seperti supados kuningan da ka tokoh agama ayeuna nu keur haneut punten abdi rada teu nyarios hiji waktu Bajnas Kabupaten Tasikmalaya mobilna rada pantes dan meureun eta teh Bajnas sieun kudu rapat ka Jakarta Pak hari urang Sukabumi nu Bajnas mobilna Fortuner aya urang Tasik putura kan era meureun rada disaimangkeun kan akhirna mah ketua Bajnas beli mobil setelah orang tersebut terjadi ketua Bajnas disangka ketua Bajnas korupsi eta kan tokoh agama nu kadua para calon haji lainna nuju goyang gara-gara Pak Menteri Agama anu ceuk beda lain ceuk beda jeung carita simkuring sebagai korban kudu berangkat 2027 dan geus kakuna ku Covid ayeuna kudu nuna 20 genep tahun ceuk akal ieu Menteri Agama kapan geus kontrak meureun jeung Raja Mekah nah diturakeun sebelum dipelajari timbul bahkan yang terus rame na medsos Menteri Agama korupsi eta gara-gara teu uninga kana lalakon wanglihan kanu urang rek kumaha Pak Ku 300 juta nah mani moal mari abdi ningali ibu bapak-bapak umurna sahanapun abdi maksa teh kadang-kadang aya ucan apal sistem ngawangun desa di zaman swadaya murni ari ibu-ibu tersebut mah terus aneh zaman ngabangun pondok pesantren ada unduk pondok pesantren saanu sabulan zaman bade ngabangun gedung dakwah Tasik sabulan 1.000 geus biasa ngabangun teh di masyarakat ari ayeuna bayangkeun ku kabiasaan urang serba narima jadi dipenta insya Allah RT moal awet jabatanana insya Allah ayeuna kamu abdi punten Bapak Ibu daya niat abdi membeberkan kebaikan kebijakan
salami abdi 6 tahun duka dimanfaatkan sareng henteu menjelas abdi Gus dodol manfaat mampu masihan ketua DKM karena pribadina ya. Ketua DKM 1 juta 1 tahun, ketua pemuda atau karang taruna 1 juta 1 tahun, anggaran desa kasih tak kalau DKM 7 juta, kalau pemuda 5 juta, ditambah ketua RU, ditambah ketua DMI. Dah ayah pasti kemenana, dapat pesanan 1 miliar. Kalau resana ayah nganti 200 juta, asa bieu Pak Haji ngomong, kapadek deui ka ketua DKM teh maksa teh kanggo kapribadian di lingkungan. Wah, lamun teu ngarti heula, luas. Ning gitu-gitu amat pemerintah si paham. Wan contohkeun terutama ka ibu-ibu, bapak-bapak nu geus gaduh anak. Mun anak bareng kawin, dijarejeun tah motorna tah sawangna, tah di imaheunana, banyak geus boga incu kudu pangieulkeun imah ge. Hartosna salila masa jabatan simkuring 6 tahun sepeninggal Paku Saman. Paku Nabi Dede berapa tahun? Paku 3 tahunnya. Nabi Dede opat jeung genep 10 tahun dianggap ku pamarentah mah desa teh geus kudu mandiri teu digere ti luhur geus maju bumdesna geus maju ituna jalanna geus alus masjidna geus mentereng ai direret bumdes yang nu hartina badan usaha milik desa ibu berkembang beak jelas berkembang beak harus boro-boro ditambah kadang-kadang kebijakan kurang kemenang respon anu positif di masyarakat. Seperti contoh punten abdi nyeret nami anu tos almarhum masa periode abdi kahiji abdi kerjasama dengan Pak Haji Unan aya pihak katilu anu rek nyewa pangangonan anu geus dirancang ya Paku kasedes mun sebibikun jalan bakal alus sewa bakal lancar jeung masyarakat sarua jeung abdi Paku dipencit ku bedog ledu naon hartina itu penjai abdi segede bintis lamun dipenta ke desa dijual bener abdi jadi luput abdi bageut ka masyarakat nah atuh asal sewa sing leres insyaallah alhamdulillah mereka ayeuna di kampung paling ngambil 200.000 100.000 hartina cauna dijual petina dialak biayana radana teuing ka mana kawajiban teu katutup eta keliru kebijakan paninten. Nah jantan dina kesempatan ayeuna simkuring sok sanaos sanes pakna dina sasihan da urusan keagamaan parantos tadi ku Pak Ibu abdi masihan oleh-oleh ka ibu bapak samudayana pikeun yang harupan kamajuan daerah ulang ngomong kasih kisah di sarua we kahareup di masa yang akan datang masjid minimal kudu kacet pemulung kagedean anu teu pantes kudu dipantesan rek di mana biayana lamun urang serba ngandalkeun di pamarentah. Anu terakhir kalau ibu-ibu bapak-bapak samudayana tentang program yang dimiliki atau anu diboga ku rakyat tentang program kesehatan sabab sehat modal utama pikeun ngalaksanakeun ibadah jeung nyiar kipayah masih aduk-aduk gangge hayang kabeli Fortuner minggu eta ai geuning mah moal kabeli mikirkeun jang kata mage duka ti mana aya nu pergi dugi PNPL itu pokok Paku naon jaminan kesehatan alias kenapa jaminan kesehatan ayeuna kan rupi-rupi aya nu gratis ge da cepat dibutuh jadi omekeun ternyata nu dina kartu jeung nu dina kakak jeung nu KTP beda lamun sekeuring bakal guru bukan budak-budak Paku kudu sawakeun ditambah ayeuna nu PBI tutos teralami kurang Cipatujah dihanguskan dan gaduh PBI anu ti dieu gaduh panyawat operasi we ada datang itu harus bayar 15 juta cek ibu jeung cek bapak kepanggilaan disebut RPT goblok golongan teh goblok kudu teh bener gitu kan kuku kami teh boga kartu nah teu berlaku ternyata yang PBI sekarang nuju digodok akan dibenahi kembali mung ayeuna nuju teu aktif. Ayo peryogi dugi itu disimpulin lagi. Ari nuju amal mah kadang-kadang ibu teu sadar anu goreng kuwu.
contoh letik Bu, gorengna pamarentah desa. Alhamdulillah sanes ibu-ibu diacan ngadampal sadaya. Mung bili aya uleman pangawasan ka ngalangkungan datar UU ka Bojongkonang alhamdulillah ceuk beja Bu, jalan teh ngageleser. Keur sebut pejet Pak MU, urang Pak MU ke Canak Rawing. Aya mobil letter Bogor anu mogok. Pas sore dibuka. Pak Kuwu ulah molor wae atuh ye ongan jalan. Kuwu nu pejet mah. Geus alus. Ceuk saware masyarakat butut jalan teh Pak Kuwu kasar geuning ngatanyakan. Abdi lapor ka bupati, ceuk bupati ada tim uji. Tim uji teh diloloskeun Pak MU. Hal yang kuring ngagenggeun ka kepala sekolah, nah ceuk wali kelasna geus lolos. Kepala sekolah teu bisa nanaon. Ieu ge ceuk mata bupati mah geus alus jalan teh. Nah, kamari mah abdi kahibur sanes pupujieun. Aya tukang wifi nya mudah-mudahan kabuka ku ibu-ibu nya. Ayeuna leupeut ka jalan Singkup moal nyeri awak ka pengurman ningali tos nyeri awak. Mung ayeuna tos katingali heran alhamdulillah Bang Emok lancar cenah gitu. Kan aya hatur nuhun Pak Kuwu. Nah, eta disebut haus ku pupujieunnya. Janten bilih ibu-ibu bade ka Batu Karas atang ke uleman pangajian bade ningali masjid anu bersejarah mangga ayeuna jalan insya Allah moal terganjal gara-gara serik di Singkup. Anu terakhir Bu, margi tadi ngopi sahur penata acara masih dua materi. Ayo seperkaus deh. Dinten enjing abdi nebarkeun uleman mung ulah patok kanana ku uleman margi di urang mah sok aya paribasa. Rek nyambungan ge abdi mah teu kaonang ieu jadi nyambungan ge henteu komorek rapat abdi miharep baik nu kaundang nu teu kaundang nu ngahoyong ngartos kana sistem ayeuna insyaallah aku amamenak ngan uing moal di bensinan abdi ageun harepan hadir minimal para tokoh supados kuninga lika-liku pangwangunan di desa sehingga ulah waktu nyebut butut kuuna betut zamanna sebelum kita mengerti kepada permasalahan. Kajanten sekali dia mudah-mudahan dinten enjing biasa kompak abdi ngulem mah 70 pami hadir mudah-mudahan jantung 100 nu bade hadir bagian editorial atau tim pembangunan dari Kodim Pak Koramil, Pak Danramil, Pak Babinsa dan Pak Camat berikutasi PMD nu bisa nemalan bilih aya perkarasan ti para tokoh satos uningan mah nyama ngapaiteur paiten manganya kakeun data paiten himbauan terakhir pisan secara pribadi tadi Pak Emu parantos dugi ayeuna urang teh masa final lu bade gentos buku nah mudah-mudahan Pak Emu nyaritakeun geus meuli buku salus mulai dari pamurkadan da buku anu dipeser ku orang tua sareng nu di malaikat mah benten itu mah lebih dari laptop menurut tulisanna ge moal hangus 20-30 tahun benten anu itu mah pasti urang bade mayunan hari-hari bersejarah berdasarkan kepercayaan orang Islam rek ganti buku rek ganti rapor. Oh asli mah moal panjang lebar panjang Pak Ibu subuh nu dianggurkeun buku ngomong cara make filter nu ujung-ujungna berbuah dosa. Begituna dina kesempatan ayeuna simkuring melebih pangapunten sareang ti bapak umat si para ibu para bapak samudayana kumaha bade ngapunten. Langkung ngati eta nu batul 4 kali sareng perincian simkuring hiji sareng kedinasan sareng hak duka alit sareng ageuna simkuring kabiayaan ku nagara nu disebat gaji padahal isina mah ladang kajeg ti para ibu para bapak samudayana. Mun simkuring umanjang kadang-kadang sanes panar kapol ibu kapol panar kapol Pak Ibu Nining simkuring katawisan kapol janten dina raraga kipayah simkuring boh pilih aya anu samar-samar karijoanana ti para ibu para bapak samudayana kumaha bade ngaridokeun. Mun aya saperlu tipung baik tuangeun atapi aya sakolek pak kilat dosa ibu bapak kolot naon nu teu ngahampura jeung ngaridokeun kana jadi anak
insya Allah dihapunten sareng diridokeun pisan. Kalangkungan kacirangan malah mandar sarisan simbol aya timbulkeun ketersinggungan di para ibu para bapak sadaya. Hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.